Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al hayatu sifat hayat hartosna hirup wahia sareng ari ieu hayat sifatun qadimatun eta sifat anu heubeul qaimatun anu tangtu bidzatihi ta'ala kadzat Allah ta'ala tashihu sah lahu ka Allah naon antasifayen kasifatan Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi sareng salianti ilmu minasyifati tina pirang-pirang sifat wadidduha sareng ari lalawanana hayat al mautu eta maut wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat hayat annahu eta saestuna Allah laukana lamun aya Allah mayyitan eta anu maut lam yakun mangka moal bukti Allah qadiron eta anu kawasa wala muridan sareng moal anu kersa wala aliman sareng moal anu uninga wa huwa sareng ari Allah lam yakun qadiron wala muridan wala aliman mahalun eta mustahil. Salajengna tina sifat anu wajib di Gusti Allah nyaeta sifat hayat hartosna hayat teh hirup. Jadi lamun ceuk akal kaharti Allah kasifatan ku sifat hayat teu kaharti atanapi teu kahartos Allah teu kasifatan ku sifat hayat. Naon margina? Margi lamun Allah teu kasifatan ku sifat hayat teh berarti Allah bakal maut. Sedengkeun ari anu sok maut mah makhluk gitunya sakumaha pidawuh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan bakal maut angin Allah Subhanahu wa ta'ala manawi di dieu diuningakeun ku musonib hartosna musonib teh pengarang kitab wa yajibu wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al hayatu Allah teh kasifatan ku sifat hayat janten Allah teh hirup gitunya ngan hirupna Allah mah beda jeung urang gitunya urang mah hirupna aya anu ngahirupkeun oge mautna oge aya anu ngamautkeun buktosna Allah Subhanahu wa ta'ala ari Allah mah hirupna teh da beda jeung urang itunya hirupna teh benten sareng urang Allah mah da tara usik tara malik tapi hirup gitunya tara ngiceup da henteu socaan itunya tara mapah dah henteu panangneun teu sampeanan tara tuang tara ngaleueut geuningan upami saur kapungkur mah Allah mah henteu di kulon henteu di kidul henteu di kaler henteu di wetan teu di luhur teu di handap teu di mana-mana Allah mah aya ngan katerangan ngajelaskeun pisan Allah teh langkung caket daripada urat genggerong gitunya Allah teh langkung caket daripada urat genggerong dan nomor salajengna sifat anu wajib di Allah
teh nyaeta sifat hayat hartosna Allah hirup. Ari ieu sifat hayat teh sifatun qadimatun, sifat anu tangtu bidzatihi ta'ala kadzat Allah ta'ala. Janten tangtu sifat hayat mah ka Allah gitunya. Sehingga tasyihu lahu antasyifa bil ilmi. Sah Allah kasifatan ku sifat ilmu. Itunya. Sah Allah kasifatan ku sifat ilmu. Lamun Allah teu ngagaduhan sifat ilmu berarti Allah teh bodoh. Artinya berarti Allah teh bodoh. Wa ghairihi sareng salianti ilmu minas sifati buktina tina pirang-pirang sifat. Seperti mana Allah kasifatan ku sifat kudrat, Allah kasifatan ku sifat irodat, Allah kasifatan ku sifat ilmu, ta eta teh wajib ayana di Gusti Allah. Wadiduha sareng ari lalawanana sifat hayat al mautu eta maut. Jadi lalawanana hirup mah maut itunya. Dina hartos wadiduha di dieu mustahil Allah bakal maut, atanapi mustahil Allah bakal kakenaan ku maut. Da anu sok maut mah atanapi anu bakal maut mah iwalti barang anu anyar, itunya makhluk buktosna itunya. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat hayat annahu saestuna Allah laukana lamun aya Allah teh mayitan eta sok maut, Allah teh eta bakal maut. Lamun Allah bakal maut atuh lam yakun qadiron, Allah teh moal bukti qadiron eta anu kawasa. Jadi lamun Allah maut berarti Allah teh teu bukti kageunaan ku sifat qadiron kawasa. Itunya anu kawasa mah kitu moal maut gitunya, moal maut. Naon margina? Da moal aya anu ngamautkeun, moal aya anu ngamautan ka Allah. Lamun aya anu ngamautan ka Allah berarti Allah teh teu tulus kawasana teh. Da aya deui saluhureun ti Allah buktosna anu ngamautan ka Allah. Sedengkeun di dieu teu aya anu ngamautan ka Allah, atuh tangtos Allah teh nyaeta kakenaan ku sifat hayat. Wala muridan sareng moal anu kersa. Jadi lamun Allah osok maut atanapi lamun Allah bakal maut wala muridan mangka Allah moal kersa kitunya, moal kersa. Kersana teh aya nu ngresakeun. Wala aliman jeung Allah moal uninga wa huwa mahalun. Allah kasifatan ku sifat naon maut kitunya atuh Allah teh moal kawasa. Lamun Allah teu kawasa berarti Allah teh moal muridan. Lamun Allah henteu muridan atuh Allah teh moal aliman. Tah eta teh mustahil ayana sifat ieu di Gusti Allah. Jadi kesimpulanana wajib Allah kasifatan ku sifat hayat dina hartos hirup, mustahil Allah bakal maut. Da anu maut mah barang anu anyar buktosna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kitunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nu maut mah kullu nafsin dzaiqatul maut, sakabeh awak-awakan bakal maut angin Allah. Itu sadaqallahul adzim.